2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia Program Pendidikan Bahasa Sunda. Dinadangan ayeuna simkuring baris mirangkeun video praktik pengalaman lapangan kaopat kalayan materi warta ngagunakeun model pengajaran project based learning. Dinadangan ayeuna video anu ditampilkeun mangrupi cuplikan atanapi potongan tina 2 jam pengajaran full. Wilujeng nyaksen. Ya, mangga dilebetkeun. Ya, urang adu anggeula. Mangga KM dipimpin. Saya enggak. Siap. Sakajan urang diajar, saena urang ngadua. Ngadua ngawitan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, doa-doa urang diijabah ku Allah. Amin. Amin. Oke, ayeuna urang cek kehadiranna saha nu telebet nya supados katawi hadiranna Pak. Wah, ieu si juara kita ya, urang Emrah. Hal-hal anu kedah diperhatoskeun. Cikan tataan naon wae anu kedah diperhatoskeun. Aya terang. Suantana kedah ngoncrang, Bu. Suantana kedah ngoncrang leres dani sae. Salajenna naon deui? Kedah jelas artikulasinya, Bu. Kedah jelas artikulasina. Oke leres. Salajenna Kedah paham isi wartana. kedah paham isi wartana leres pisan. Naon deui? Satria. Bahasa anu sopan, Bu. Nganggo bahasa anu Sopan. leres. Naon deui? Dan rasana sareng raksukana kedah rapih. Leres pisan dan bosan sareng raksukan kedah rapi. Oke, saya bisa nempel ke Sanes terinya, teri teh naon? Terapi seri. Nah, jadi surah seri ge. Nya, tah dangukeun tu ti ibu. Lamun ibu nyebatkeun tahan seri, berarti engke hideuk papelong-pelong di rerencangan. Di sapalihna ningal 3 detik dietang ku ibu hiji titik titik. Lamun aya nu sering ngabarakata kabayun. Siapnya papelong-pelong teh jeung rerencangan. Tinggal suasana tinggal ya. Oke. Tahan seri. Hiji titik titik. 2 titik titik. Ayo tahan. 3 titik titik keluarkan serina. Menghasilkan karya video. Nah, ieu dikembangkan ku hidup daya kelompok ya. Salajengna tujuanna naon ayeuna? Nyaeta ngahasilkeun karya video sareng ngaapresiasi meunkeun video kelompok masing-masing. Aya pretest heula nya. Kan urang terangnya naon sih apresiasi sering kitu nguping ieu apresiasi. Tapi naon sih apresiasi teh nya? Hidup kantos nguping istilah apresiasi? Oke. Jadi naon apresiasi numutkeun hidup? Di dalam karya seni pasti terkandung unsur tersebut, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Ya, karena orang yang dipedal ku ibu kahiji paham, nomor B paham
kurang bagikan heula LKPD. Nah, ketua namanya ibu dipasangkeun heula kumaha kita acan cari ke kelompok hiji kadea nya, kelompok 2 Hasidi, oke. Kelompok 3 pada disaha dikitri. Nah, upami 4 berarti saya pisan, sangat baik. Upami hiji berarti kirang pisan. Korek. Dia di kantana keseluruhan tenapi unggal galungnya misalkan diaduk ya Sipa. Terus Sipa nilainya sabaraha, Satrian nilainya Oke, hartos. Jantan saya pisan bakal sana reva nuhun. Jantan upami sapertos itu ngapresiasi berarti secara keseluruhan. Eta video kelompok eta teh sanes fungsi jalmi A dipenten tapi sadaya ngalah. Aya nama mangga cari berkelompok heula. Oke, atas cari berkelompoknya. Nah, tinggal ibu gaduh kertas ibu kosong, ibu dibagikan heulanya. Kelompok hiji. Sakelompok ke bagian 2. Ya. Sakelompok ke bagian 2. Nah, ini nanggonon kertas eta nanggonon. Betulan? Menten, kumaha cara mentenna ari LKPD tadi tanggo naon? Menten. Nah, jadi dia LKPD nama hidup ngetang hasil ilmuwan di dieu geus saja dina kertas eta 80 misalkan. Cing ageng, mohon. Jadi dia pas misalkan kelompok hiji tampil, nah teh hasilna dikieun dikeluhurkeun di kieu, Bu, ya. Nah, leres oke. Hartos? Nah, urang tinggal di payeunan hidup tos aya roda putar. Kanggo naon? Kanggo ngundi atanapi ngocok bagian saha? Video saha anu hiji? Urang tinggal deui. Sasangan ya, video kelompok 2 sada acan diputer hayu urang emprah heula supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang sadayana sim kuring Cindy Jelita bade ngarekomendasikeun balarea. Di 2016. Atas laminya Pak. Keselamatan. Sabaranya Pak, kira-kira omset per hari? Omset per hari dugikeun ka 2 juta. Hayu sami-sami urang cobian tuh. Yuk. Ayeuna mah dipasihan waktos kirang langkung 3 menit kanggo ngadiskusikeun nyawalakeun bade masih nilai sabaraha. Ya. Sareng sawalakeun oge ku hideung kinten-kinten naon anu bade didugikeun, positifna naon? Ya dina eta karya. Lajeng engke dugikeun oge saran kanggo kelompok 2 sapertos kumaha. Mangga dihaturana. Yes atau no, mangga kaluhurkeun bener. Yes. Oke. Ya berarti saya sadayana beneran. Cobi ayeuna dibalik beunteuna nilai sabaraha? Dibukakeun. Oke, kelompok hiji 80. Kelompok 4 masih ada 80. Jawaban 2,5 80. Oke, perang bola. Fitri mangga. Kami saur abdi mah kanggo kelompok 2. kami edit video nama teh sae. Kira nama di suarana alir janten jelas. Oh, oke. Sip. Sampurasun kasadayana. Orang
host di Warteg Kuliner Sumedang. Walida. Abdi Ragil. Abdi Deja. Di Pasar Sumedang, aya hiji kedai anu katelah boh penghargaan anu mirah, boh kurasan anu ngeunah. Naon deui upami lain kedai sebelah mulia ngaalihkeun ka reporter di lapangan. Halo, Zahra? Halo Ragil, wilujeng enjing rerencangan sadayana. Abdi reporter di lapangan tos dongkap di Pasar Seni Modern Sumedang. Anu katelahna khas jajanana. Mere rerencangan sadayana henteu penasaran, hayu urang cobian sasarengan. Assalamualaikum Ibu. Satacana punten ngawagel waktosna tepangkeun wasta Abdi Jahra. Di dia abdi bade ngareview seblak Ibu anu tos katelahna enak di Pasar Sumedang ieu teh sawios Ibu. Hayu urang cobian sasarengan wilujeng tuang. Oke, Abos, urang tonton anu kelompok 5 aya kelompokna apresiasi atau diskusi nembe. Kumaha hasilna? Yes atau no? Yes. Oke, yes sadayana? Yes. Ayeuna apa? Dina segi edit video nama sareng penempatan audio nama tos saya pisan. Tos foto dina TV. Mantap. Mung presenterna katinggal baca sareng musuhanteuna alin. Oke. Waktosna hidup bagian ngadugikeun pengalaman hidup kendala naon anu di sanghareupan ya. Terus misalkan naon kamungahna, naon kasugemana mangga didugikeun. Videona Bu lumayan rada hese kumaha nu editna memorina kirang. Terus aya nu nyasar heula pas ka tempat soalna jauh. Terus Sareng meureun gara-gara di sisi dulu perkampungan nu rada eta jadi amun teh ageng jadi audionya. oke sip. Hatur nuhun Bapak. Hatur sok sanaos misalkan tadi hidup aya kendala, aya naon di kenaan di mata Ibu mah hidup tos juara. Ibu mah apresiasi pisan kanggo sadayana luar biasa dua jempol. Karena kegiatan refleksi ngarefleksi heula kumaha pengalaman urang diajar dinten ayeuna naon anu karaos ku hidup ya. Syifa kumaha? Oke, jantan terang kumaha cara mengapresiasi karya ya. Cik Ibu naros atunya ayeuna kuciwa tuh tadi di komentaran kurang cangan. Apresiasi Bu janten kada nampi. Oke, laras pisan nu namina apresiasi mah kedah nampi. Ini bari ngerugikeun Bu. Sini kumaha? Mah justru sugema soalnya eta teh hasil kerja keras anu kan. Wah, mantap oke saya kedah. Ayeuna kedah kumaha? Udah langsung semangat Ibu. Nah, kedah lambung semangat. Terus naon? Karya-karya urang
biasa saya